Ari si Heru sok ulun keneh ka imah tara. Oh sok isuk kira ka dia deh cenah kumaha di. Kabeneran tuker tambah HP bibi kan iPhone. HB bibi ya. Nya. Tuker tambah kana iPhone eueuh tuh. Dia tambahna. Tambah sabaraha di? Ya teh si Heru tambahna asup aneh. Ti si Heru. Ya heeh. Pan HP bibi mah ieu HP Cina bi. Maknya anyar anu iPhone anu nambah ka bibi kumaha di? HP Cina ieu mah. Lah mesin HP Cina oge geus diislamkeun ku bibi eta mah. Anjing. Bibi aing. Omongeuna ampun ting. Please bi, lain masalah agama ya bi, lain. Maksudnya ieu produk ieu buatan Cina maksudnya. Eueuh hubunganna jeung agama eueuh. Eueuh najan geus diislamkeun, geus dikarestankeun, geus dibudakeun oge. HP anger we anjir hargana moal jadi naik. Moal ream aing era si Heruna ge ah. Lah pokoknya teh yang nyaho bibi mah balik. Eta engke cokot duit ti si Herunya tambahna. Terus eta iPhone ke wayahna tukeurna. Bibi aing mah anjing. Atuh aing nomok meureunnan. Aya wae eta. Nyi blorong.